Hai pemirsa, jangan lupa like and subscribe di channel Uyung Sekuat. Gak subscribe gak rock and roll, jangan lupa nyalakan loncengnya. Atur nuhun sadayana. Yuk, santai. Klik. Mentang daripada si Awang, si Cungkring, si Uyung, si Ahmad anu bolokan we. Si Awang main teh tembakan aing mah aya we budak aing nama geus ripuh lah. Iya pagejeut ti kieu doang aing meuli gelasan di Cetima teh cap cangklong, aing meulina cap semut sudah aing mah pagejeut aing pagejeut wae meuli di si eta mah geus mahal jajan sapoe 2000 dibere ku Umi ngan 3000 mah ieu bututkeun nama dengan ieu layangan semoga awet teh jadi jadagona ieu layangan lah urang mentang aya nama lah. Tanggal mentang euy. Mentang euy. Mentang. Pak urang nyeun pistol teh meuli teu becus kieu sih. Ibu aya petani. Tembak. Dar. Aduh kecolok mata aing aduh. Iya. Dar. Bom atom. Dar. Maju. Tembak. Dar. Oh. Tembak. Dar. Musuh pelindung. Dar. Konten kurang cekas kieu. Si Awang mana keur naon? Kita tembakan ieu. Ini tidak ajakan uli juga. Aja yang sorangan ge jadi ieu mah. Urang ieu keur mentang teu ngapung-ngapung Awang, bantuan atuh. Eta mah resiko maneh. Barina empung maneh geus dibolokan kitu, urang mesti carekan ku Umi teh. Carekan kumaha ieu teh, Mang? Ieu maneh bolokan ku muning kitu ngabajak sawalin. Antu. Eta naon bolokan kitu. Antu. Urang mentang deui Urang nembak deui mendingan. Mentang Dar. Boom. mampet ya karunya sawah batur.
Beneran anak aing ka mana nya? Berang kieu teman tuan aing ka sawah. Mentang sugan budak teh nya. Sawah batur kacayan menang pahala. Mana budak teh nya? Ron. Duh, anak aing ka mana nya? Geus beurang kieu can ka sawah bae. Ron. Ron. Mana nya? Itu sugan ya keur mentang. Asa nama itu. Awakna kos rada gentong soalna. Pengen samperkeun lah. Asik euy ngapung. Umi. Jajagon ayo. Woi berande atuh euy. Mane mah mentang teh hendep kitu geuleuh. Salah urang luhur tuh jajagona kieu. Mana deui musuhna ieu aing mah. Layangan alus kieu nang meuli bapak ieu, bapak teh bapak tercinta pokona lah. Layangan alus kieu mau dekat gandeng gitu, ulang tarik kenceng. Eta mah kuat kenceng. Ayo sia. Urang minta bom malah nu datang buntelan hitut. Aing baru tudut jadi ele aing. Gara sia kamiki. Ajakan ngobrol wae. Urang mah ketembakan teh tadi ge. Beungeut teu aing ngajakan ngobrol wae, aing carekan Umi. Tembak yuk. Umi gara si awang ieu mah pokona Umi Oh, lain. Aing mah baja babeh aing keur di sawah, keur nempuan sawahna. Aing ieu mah carekan deui. Kita saha Umi, maneh ku mah bapak. Abe dicarekan, aing balik bae. Aing. Bapak. Wah, budak teh aya di dieu. Maneh keur naon dia di dieu bupak duaan. Pas munding wae. Diteangan di sawah kulon, sawah wetan, jol aya di dieu maneh keur gupak cai, pas kebo. Geus di mana maneh? Iya, bapak geus mentang gitu. Nah, bisa kokotoran. Waduh, demi si Uyung, demi si Kumping. we padul kudut. Dia ge diledekan pas nyebur ka cai si Imrona. Oh, pan ieu ge ieu wae tah ngagarwan wae jadi we labu kotor-kotor kieu. Amjada. Gerak. Bebersih. Urang datangan budakna. Di mana budakna? Di ditu Pak tuh gementang doaan tuh. Ayo geura deh. Anak aing belok, manehna ge kudu belok. Gerak naik. Bapak tila. Atuh, beren yuk. Yang ini gede teuing, ieu mendingan golongan turunkeun. Ieu kadang urang anu. Kadang segala rupa pagejet atuh ieu benang teh ih aing. Oh, teh ieu pagejet. Pibanguseun wae ieu. Meren tuh. Kadang atuh kring pagejet ieu teh para rusing di panas poe. Tuh buru tuh ih. Tarikan. Nyangsang. Ih mah capek-capek urang Nakabal. ngabenarkeun ieu anu ieu anu pagejet. Anyer segala pasang kabel di sawah. Nyangsang aing. Pasang kabel di sawah. Kumaha tuh yong ieu? Digerak we deh. Ulangannya aing para rusing ngabenarkeun lagi. Iya tuh golongan mah bodoh lah. Nu si Imron ieu. Ih kumaha tuh ieu ih aing. Geus ke ulang pegatin lah. Nu si Imron ieu, ulang ngotok deui. Alah, geus aya. Bisa tinggalkeun dah. Geus tinggalkeun dah, antepkeun. Udeung atuh. Wah ka dipegakeun atuh sok dibanguseun wae. Taruh kelek aing. Kolem. Geus antepkeun dah. Tunda lah. Tunda. Benar. Mana? Itu Pak. Mana? Tuh. Pak. Pak.
Imron. Bapak sia ieu labu. bapak kenaon? Haram jadah. Lagu pak di Ya, kos kos munding. gentong awak teh. Geus ayo Pak. Naik Pak. Ampura apa teh sengaja kalau pasan juri? Siga juri enggak? Ayo ampura apa kalau pasan juri tadi teh? Mak Sudah dicekalan dah. Atuh bapak mah kitu dah. Aneh awak 3 botol. Tuh bapak, ini golongan nih. Mana? Kita ieu tah Wah, sial bok nyangsang tuh bapak, tempo nyangsang. Yang Wah. kabel nih. Bener ya golonganna? Bapak tuh anak koneng, orang beli di Cetima kamari. Nyangsang pangeus dah. Ayo nama orang samperkeun jelemana. Ayo. Gede. Pasna itu tuh jelemana tuh. Teh, Pak itu Pak, mainnya teh make baju. Pak. Gerak. Ayo bapak sok diolah. Suasana yang bagus. Menikmati suasana yang Terajana. Anjir. Menikmati dulu di sini dulu atuh. Les di dia aja dia. Tuh. Nikmat saya kawin yang neng euis lah. Sa jeung satah di lembur di lembur. Urang mah yang bebesanan nu jauh, rada jauh saeutik. Geus mending nu deukeut neng euis mah loba kebon jadi urang teu kudu tinggal tutasi tapi itu suruh kan neng euis teh eta teh malak jagong naon. Sia gawe hayang naon tah. Cita-cita orang kan jadi dokter kajeuna. Aing mah boga pabrik pabrik naon we lah, kerupuk sugan. Tapi saya cocokna naon? Tampang sama tukang suling, ajib. Aing jadi tukang suling. Koplo rundaikeun bukna. Terus koplo palapak itu. Tong atuh ai. Sik. Anjing tukang suling. Mana cita-cita anak kuy. Jadi naon gitu. Jadi naon itu. Aing jadi jawab cenah nanya. Cenah nanya atuh aing mah ngajawab. Cita-citana jadi naon? Siapa nanya? Siapa cocok jadi naon coba gitu. Kayak aing Baon. Akhirnya jadi naon kring? Cita-cita. Jadi pabrik boga pabrik naon pupuk sugan. Aji pan dibutuhkeun Nu rada kota, saeutik nu rada kota. Lah sama kota-kota hirup di lemur oge lah. Kan teuing meureun bae edan ket tahun hareup mah. Aing mah hayangna ngabuli yuk. Istirahat heula aing mah. Ieu. Anak orang dibelokan ku maneh tadi. Itu eta layangan hungkul di belokan mah manehna labu sorangan. Nah, atuh maneh bisa mengganti layangan anak orang. Kebon urang diticakan. Bea. Bisa. Tuh kumaha. Waduh bapak itu bener maneh. Eta mah Tidak waduh. sisina tanyakeun tas. Jadi maneh nu salah duaan. Manehna Itu bapak kan layangan mentang di sisina teh nicakan eta mah waduh. kebon tales tuh rarecet tuh. Iya, nu salah anak gerak. Itu bapak. Balik ke sia. Oh, sudah. Aduh wae geus ganteng-ganteng kieu. Bos jiwa aing lewat tau. Oh, urang boga ide, Kling. Naon? Pokona mun aya si Imron, urang karungan alungkeun deui balas dendam. Bebeja mah ka bapana. Moal Iya, ayeuna iya, mah. Emosi urang jadina. Geus saya nemen jangan karungnya. Ayo. Bang karungan teh budak. Ya, Nanti ngumbahna keudeng ararata ieu. aduh aing. Sarua aing oge dobol. Aing mah. Dobol. Ige kurapia ya. Foto. Kalian. Tapi dia sayang yung kesayangan ke anak kesayangan. Oh iya kugu ieu nang mawa. Genteng kurapia oge. Aku
ingin ke sini, aku ingin ke sana ke sini. Siap. Pangkarungan ku aing sia. Sok bebeja ka kolot. Kering, kedeng, tungguan. Kedeng di deket. Aku ingin ke sana, aku ingin ke sini, ke mana-mana. Ampun. Budak Ampun. Ampun, Cungkring, ampun. Jangan ngomong kali-kali deui mah. Subscribe.